Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping para wargi sadaya dina program informasi warta dinten ieu. Mugia warta anu kami pasikeun tiasa jantan sumber informasi anu manfaat pikeun sadaya pamirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nekeunkeun yen program bantuan sosial di Jawa Barat seperti sambungan listrik anyar jeung beasiswa engke bakal disalurkeun dumasarkana status keikutsertaan dina program keluarga berencana KB. Lanjeunna nyarios yen bantuan yang bakal dibere ka warga nu geus KB, utamana pikeun nu umurna produktif. Dedi oge ngadorong lalaki supaya aktif ilubiung dina program KB. Lantaran beban KB teu kudu salawasna ditanggung. Anjeunna nyebutkeun yen kontrasepsi pikeun awewe sering jadi masalah sebab bisa bohong minum pil. Kukituna manehna nyarankeun KB ku lalaki, sanajan teu ngajadikeun vasektomi minangka syarat wajib. Data kependudukan bakal dipake pikeun pastikeun status KB penerima bantuan. Dedi oge netelakeun yen salaki kudu nyanghareupan tanggung jawab dina ngasuh anak. Eta warta anu tiasa kami laporkeun dina waktos ieu, mugia aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.